Lamun tiba reto maingi jadi tukang pulung, mulai tak jadi tukang maling endog, jangan mau menang parok atau maling. Lumayan lah sakit ya, biar tambah dia. Nah, Mang mulung. Oh, aing mulung. Biasa kan aku ingat karung kayak ngomong baik. Kalau kadik Mang, mending mulung daripada maling. Tuh mending kena mulung lumayan nang duit. Menang-menang jangan rokok. Ate tanya ho dia. Nangis nyanik mulung heula, boga cangang ngaleleng tuh. Ayo. Ya, Mang. Siap modelnya. Siapa? Taruh, main model. Tadi ngarep na kita. Gitu tah, gitu lah nya. Oh. Arat lamat. Waduh, kumanak baju naik model gagaruk baik yuk. Waduh, ganti. Ini ya, kia ya. Suka nakanya tah, itulah. Iya kia. Tah, cakep peta. Tah. Ganti model. Kita model lah tah. Kia ya, kia kan. Tah, gitulah nya. Kayak tahan lah, tahan. Gimana yang model doang anjing kieu? Cicing beh, model mah aku mah tukang foto, nyonyo di picung bengkek waing. Telepon ya. Waru, aing telepon disak itu geus segera diangkat beh. Kalau bos jadi modelnya sakeudeunya, kita telepon balik. Ayo siap bari mah. Sak itu nelpon misi buka amat perang saing mah. Coba tuh teh balik ku emak, si dahar. Oh, saing manan bae. Ayo saya geura siap beh. Siap. Modelannya. Tadi ngarep nih ya, Pak. Siap ya. 2 3. Geus can yang cangkeul. Seperti tadi foto mah. Ganti gaya. Posisinya ya mah ya. Naik sempat dia bae ya. Moaing sieun. Tuh, hang laku endong. Hayang. Tuh geus segera be turutkeun. Kumaha cukup tukang foto. Sip. Tan ya. 2 3. Waduh, udah mah cekengnya nageran. Waduh, cekengnya nageran. Tadi juga naik tadi ge. Kumaha aja yang laku mah model mah. Geus pindah hayo. Geus naik mah. Sampai Ndahar. Oh, burungnya. Itu jelas. Itu jelas nah model lo kitu ngaripukeun ka aing. Aya sakali deui model doang kitu mantak pingsan aing kamu. Aduh, aing ka mana deui nyar kokorompong. Tapi di nu hajat nu baca kang aku mah. Diisin doang aing. Ngarobaan terus kan kudu mulung. Aduh, aing. Aya nu karya ge lah. Ngaju nama. Asukeun bae koy. Dompet sih murah. Kebeneran ini nemu dompet aing. Lah mik kandal amat di dompet dat. Paling isina ge loba ieu. 100.000 umeureun. Tapi da luang doang ieu duitan ieu. Waroh aing mana KTP-na ieu. Wah, si Sapri ieu mah. Yakin dompet si Sapri, soalnya fotonya sarua. Tapi kok aing moal geura dipulangkeun ieu kana bogana ya. Laporan heula ka komandan Malenda. Bisi aing bikin nu diduduh nyokotna. Oh, Malenda aing udah kana komandan ya.
Tapi penasaran yang dong nama duitan kira aku yang duitan cek kandal. Oke. Oh. Jayaan yuk. 1,5 juta mah aya duitnya yuk. Beh, gara-gara komandan nih, gara laporan yuk. Mulai dah yuk. Wih, yang tukang kameramen itu ya. Mang, kemana? Hei, biasa nyar model. Woi, boleh. Nah, nu boleh ieu. Atau jadi model, Mang. Cocok ya. Tukar ieu mah keturunan. Heeh, cocok ya. Tukar tuh mau kecewa model dong kieu, Mang. Cocok ya benar. Tapi mah doangna ya langsung jepret langsung jadi ya. Pasti poni piro. Tenang, masalah duit mah yang penting jadi model heula bae siam tuh. Atuh siap. Tapi kula ya salin heula ulah tak jadi model pakaian kieu. Geus ulah salin-salin geus gagah ye ge siap beh 100 juta yo. Bener Mang kula dibere 100 juta. Leuwihan saeutik mah. Ih, masalah tambah mah gampang. Bahkan baju ge ku yang dibakal dibere, tenang. Ayo geus siap. Di mana lokasinya? Tah, ari lokasi mah aya di Jelupang Pasar. Pan di Jelupang Pasar. Atuh heueuh nyar tower nu luhur. Pana tower. Atuh heueuh. Dia naik ke luhur tower. Terus aing mun geus di luhur tower na kumaha? Pan dia geus di luhur tower ya nya, naik. Pan yang di hana posisina. Kayak ku yang di action cek aing. Action, pan dia ngajlot tah ho. Pan aing kudu ngajlot atuh modar aing da mah. Tah, wandeng 150 juta guys sampai dia paeh. Bon, tamang eta menang kebelah dong ngobrol. Hop, baju krun. Bon, tamang fotografer nipu aing doang aing bener-bener ngomong. Kunaon dia kur nyangkranyang sorangan bae. Harewa aing ka tukang fotografer. Bola on seta kaharti aing mah. Ih. Mana cakang ka haji. Aduh, tak kuat hangke kuat. Woi, Gan. Woi, ayeuna. Rusak teh tas sendala, nang dipulung ku aing. Atuh endah keneh ieu mah main pulung bae dia mah. Lain sugan kolam geus teh aja seru jeung suku hideung teh sendalna. Ulah sok sembarangan dia. Kiki sendal mahal ieu mah. Ih, aing paling geus sendal 15 ribuan tah mun kitu. Boga yang gede mah aya 3 tuh, parcap. Ngalunjak dia. Ngarep sendal yang murah. Kela. Lamun rek mabet aing, sabelah deui kagok jadi sapasang. Agra hiji tah mabetkeun. Oh, dia kalau ngarosaan parang saing mah. Kikian geus na warisan ti kolot ieu. Pating aing mah sugane ngabeuli dia eta dan. Sendal doang kitu ge mun kotong belikeun kolot teh mah. Gagabah dia. Lamun teu hook bae ku yang dibabetkeun saduana ka dia ieu. Oh, aing sia teh sunat balik dogeun beneran. Haran aing. Dan kela aing buka perlu yo. Naon deui dia? Kela ya, aing buka perlu. Kieu ieu muguna madan ieu. Tadi aing keur mulung di mu dompet ieu. Tah lah, tenguan bae eusina ge. Aya sugan sakituun mah. Tah lah sugan mah kenal kitu kana bogana. Ngagera tenguan nu apik. Oh, bener oh, Sapri arana mah ieu. Cicing. Halo. Oh. Sila ge loba ieu mah. 1,5 juta mah teh. Aya ngankeun heula ke deui, sari bere-bere mah kudu bogana. Oh, aing kuari. Atuh keheulanan kayak nunggu nu bogana bae heula urang. Gampang saya nu bogana pasti dibere dia. Oh, geus burung. Biasa tahan harga bae. Biasa Oke, dibere-berena bae. Geus ku komandan bae tegeran eta dompetnya. Aing nik mulung deui. Lamun anu bogana nanyakeun, saha eta nu nimukeun. Bejakeun bae aing gitu aranna nya. Oke, siap.
Angat kira siapa itu, Beh? Kira bejakan koe. Anu bogana. Oh nya, cuman po japuk jeung aing. Aing gitu nu nimukeun bejakeun nya. Tenang, bisa diatur tama. Wih, doang na ya, rada kanal di sini ya. Nya rejo duit naga. Tangguan lah. Suan ka dina bogana. Dompet aing di mana gede ya nya. Oh, aing mah aya ieu. Ini mau gitu. Di mana nih dompet aing mah? Badan ke rumah pos itu teh agen aing. Baru ke aing. Malah ada susu. Pri, nyara naon dia? Dompet aing dompet aing ragag ieu. Urang tadi teh foto di ditu. Oh, gimana dia bisa ragak yang mana? Ya hoy ge. Lain geus ditu mancan ku data dompet. Baru. Can, lu tadi keneh leungit ge. Lain di mana ragagna kitu? Dia mah ngaranna lamun nyaho main, mau sibuk ieu nyaran. Aju kumaha warna dompetna? Warna mah hidung, mun cuma rada panjang sakieu ya. Bener eta berarti. Mang hidungnya. Manggih aing. Hideung kan? Oh, hidung panjang sakieu. Oh, ku komandan. Komandan. Oh, can bener ari tuh. Lagi di mana bari? Nah, aya di dieu tah. Berubah tadi eta. Rumahnya suratnya. Oh. Tapi aing mending ngintip ya. Lamun dituturkeun moal menang jatah aing moal eta. Benar bae, benar eta dompet aing jadi komandan. Tapi nebogana nyusul bae ka di si Sapri ya. Pemilik aing kitu dompetnya. Hidung mah eta tah. Coba aing ngejom heula yeuh. Tapi bener eta dompet aing hidung jeung panjang. Malah enak aing tangkeun eta. Euy, Tan. Euy, cager. Woi, alhamdulillah cagar. Di mana dia? Biasa bae tos motret. Gagal kok dia mah ya. Oh, Boga biasa. perusahaan, Lah, betul. leuleutik kana tuh Dan. Aing mending ngintip di dieu beung ngadenge teh. Dibere duit moal si komandan. Ah beneran dia ka dieu. Sakalian enet ngetakeun ieu ya. Justru eta yang kadina nek nyokot dompet aing nu ragag. Panjang lawan dia mun di dompetna. Oh, tuh tukang pemulung tadi. Kumaha geus naik kan ieu. Dihitung bae teh ngolah. Sisi percaya mah. Anggeus periksa bisi eueuh mah. KTP Mun aya. contoh eta nu demo kena aing eta nya. Em. Kudu aya setik mah kitu. Masyaallah ta komandan. Aing nimukeun. Pugu mah aing. Aing teh si eta. Sabar ya. Pokona mah eta nu demo kena aing tadi Oh, eta. nyaho yang ge. Sabar beh. Ting sabaraha geng mah, yang penting mah aing mah kabagean beh. Oh, siapnya. Hari kita make sabar nu layak nih 1 2 3 4. Yo lah sabar. Cepet beh ya cepet. Ya. Nah, sakit dia mah. Setik amat aing mah. Uyuhan timu ku aing eta. Dia mengenimukeun ieu. Uyuhan mah tage ku yang dibere. Dia mah uyuhan timu ku aing eta. Tambah dia 100.000 deui. Kamu ku batur mah dia masa kitu eta. Ih. Tah, kitulah. Lah, jauh bata merena mah si eta. Bila ku kita kacepretan ku komandan ieu. Kira bae ku aing. Aing nimukeun nanggelin manehna. Geus hari kitu mah burung. Aing nek motret deui nya. Cukup eta. Ah, tuh geus lebih dari cukup ieu mah, Bos. Tunggu seburang cukup mah. Pan dia mah dicokot deui. Tah masih Sapri kah dicokot deui gocap. Geus hade pego. Jeung aing cepek, komandan gocap. Aing beus be aing. Gara-gara komandan ieu. Lumayan cepet pan cicing bae ge. Geus menang nimo ieu. Poloan bes eta mah. Lain aing nu nimokeun ge. Wih, aing si eta kah mabur aing mah. Woi, Dan. Naon dia? Naik ka mana ulah kabur? Mana bagian aing jatah? Datang naon? Teh jatah dompet. Tuh, wah jeung dia utak kebagian, diberena pan aing ieu 150, dicokot deui gocap. Ieu tinggal cepet deui. Atuh eta gocap eong jeung aing. Atuh moal endah. Pan tadi ngomongna nu nimokeun tah. Aing nu nimokeun. Jadi berena ka aing.
Salah tangkap di komandan, cek aing geula mak nanyakeun anu dimukeun aing. Atuh, panai ngomong tadi mau kena aing, jadi diberna aing ya. Aduh, ya mah komandan, entah adil lu ki menjadi komandan yo. Nyabelah, ulap aing mah. Adik kumaha dia mah, ada dia yang kumaha gitu. Tuh eta dan bagi dua, kan lamun jadi komandan mah adil meureun dina segala bidang naon ge. Awas burung kieu bae lah, dibagi 2 orang. Yang dia 50 nya, jeung aing gocap kumaha? Nu aing mah 50 mah, hangit aing nu gocap dah. Atuh moal enak. Aing mah komandan apaan? Geus dia 50 ya. Ndu aing mah nu gocap. Lain naon beda anak itu nu gocap jeung 50. Kateng mah dia. Ngeusin 50.000 bae ya. Beda aran dan. Aing nu ieu. Moal endah. Iya nu ieu aing. Dia nya. Thank you Dan. Thank you dia nang 50.000 bae aing. Dan, deuleu ku deui duit